Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun aman ulinggi di sawarga, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Pigugaheun Badan. Dumasar Serat Korinta nu kahiji pasal 15 ayat 35 dugi ka ayatna nu ka-48. Sareng nas janten puseur pangenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-40 anu ungelna kieu. Kitu deui wujud anu aya di langit jeung wujud anu aya di bumi. Kaendahan wujud anu di langit beda jeung kaendahan wujud anu aya di bumi. Para mitra, sahiji kulawargi Kristen nuju sungkawa margi ditilar ku Rama sareng putra pamegetna anu tiwas kaduruk sabada mobil anu ditumpakan ku aranjeuna ditabrak truk nu jalanna tarik pisan. Eta Ramana teh pamit kaluar bade meser landong kangge mertuana anu nuju teu damang. Anjeunna ngajak putra pamegetna ngarencangan nanging naas dina perjalanan nujul ka bumi brak kacilakaan. Kulawargi Kristen ieu sakituna langsana ku kajantenan ieu sareng sedih pisan margi salira anu dugi tutung kaduruk. Para mitra, Rasul Paulus ngadadarkeun perkawis pigugaheun salira atanapi pigugaheun badan di mangsa pikahareupeun. Pangdadarna dikasang tukangan ku bingungna umat perkawis ajaran gugahna jalmi nu maot. Kumaha ngahirupkeunana deui anu geus maraot? Make badan anu kumaha engkena? Rasul Paulus ngeceskeun yen aya wujud anu aya di bumi nyaeta badan jasmani nu dipimili ku jalmi pikeun ngalakonan kahirupan di dunia ieu. Sifatna teu langgeng, tapi aya oge wujud anu aya di langit nyaeta badan rohani anu dipaparin ku Gusti anu sifatna abadi. Hal ieu digambarkeun minangka anu melahkeun binih anu dipelak teh sikina, siki tanpa cangkang anu dipelak teh pae heula supaya hirup deui. Para mitra, mayunan maot atanapi ajal teh memang teu gampil, tapi minangka jalmi percanten sing yakin rehna Gusti Allah ngawasa hirup sareng ajal urang. Sajalan sareng kayakinan kana ayana pigugaheun jalmi nu maot sing percanten mantena sanggem maparin salirana anu gugah tina pupusna nyaeta kangge sakur jalmi anu percanten ka Gusti. Hayu urang ngadoa. Kapangersaanjeun Allah Rama di lebet Gusti Yesus Kristus, hatur nuhun kangge panglenyepan danget ieu rehna Gusti ngawasa hirup sareng maot abdi sadaya. Pamugi guaran danget ieu janten berkah kangge abdi-abdi sadaya nu ngiatkeun iman abdi sadaya dina ngalakonan kahirupan sadidinten. Abdi sadaya salawasna muntang ka Gusti anu hirup anu parantos maparin kasalamatan ka abdi sadaya di lebet Gusti Yesus Kristus. Nyuhunkeun Roh Suci teu oleh ngauban abdi sadayana. Hatur nuhun Gusti paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan danget ieu pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula.